Para mitra sadaya mangga dongeng urang teraskeun deui atuh carios nyambung neangan Bapa karangan Kileksa dina bagian ke-27 nya para mitra. Bagian ke-27. Atuh kasugri kaum dangu di mana ayana nu sami-sami ngabandungan dongeng 27 episode we. Mang Jaya ngaturkeun nuhun ka wargi-wargi Mang Jaya nu paros sami-sami ngabandungan dongeng. Kalayan atas nami admin sareng kru ti Mang Jaya Official. Mang Jaya ngaturkeun nuhun ka wargi-wargi nu sami-sami ngabandungan dongeng enteng pangbeberahmana. Upami hoyong dongeng nu tamat para mitra aya di playlist playlist di Mang Jaya Official itu Mang Jaya Official aya playlist terus aya seueur fitur-fitur di dinya para mitra. Mangga fitur-fitur mangga tos di dinya aya para mitra ataupun video ataupun naon gitu nya. Mangga nyangakeun bae para mitra di Mang Jaya Official. Tadi playlist parantos seueur dongeng nu diantawisna aya dongeng anu namina ye para mitra si gagak karancangnya para mitra nuhunnya aya si gagak karancang para wargi kitunya. Oge kitu diantawisna. Mangga nyangakeun bae aya Panjiwanara oge ayanya Panjinawara pacan Panjiwanara. Aduh jadi rek dibalik nyebut. Jadi Panjiwanara para mitra Panjiwanara. Aya dongeng lodaya sakembaran. Kitunya para mitra tos tamat eta mah sadayana taramat tamat pamilu disebatkeun ku Mang Jaya itu tos tamat. Namun upami naroskeun neangan Bapa gencangan cenah tamatkeun. Wah tiasa ieu mah sadinten mung 2 kali upload para mitra. Enjing tabu dalapan ge wengi tabu dalapan deui ayeuna dincak bagian ke-27 mangga nyangakeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda. Carios nyambung judulna Neangan Bapa karya Kileksa. Ayeuna nincak bagian ke-27. Sakumaha nu kauninya, akhir bagian ke-26 urang sami-sami parantos ngabandungan. Harita Haji Marnadi nuju diserang ku musuhna para wargi sadaya. Ieu teh para wargi sadaya musuhna nu ngahaja bade ngagarong. Mangga urang teraskeun hanca ieu dongeng, kumaha carios ieu dongeng, terasna ieu dongeng urang sami-sami bandungan, carios nyambung, judulna Neangan Bapa karya Kileksa dina bagian ke-27. Para mitra sadaya, Haji Marnadi beuki keheul wut pangeran kana beheung musuh. Musuh ngalengak tergos ka garis ampir lesot kep dicekel di bebener deui kawas nu sieun kabuka kedong. Haji Marnadi beuki panasaran, tapi jeleng-jeleng purobot panto ditubruk beleset-les loncat kaburuan, ngiles dileg-leg ku poekna peuting. Atuh puguh tumerapna ka Haji Marnadi lain deui matak amekna, sabab musuh teu beunang kalah kaburu rusuhan, kajeleng katebas tapi taya gunana lantaran bangsat geus kabur jauh. Urang ajar setan alas teh kalah kabur, cik Haji Marnadi bari kekerot nahan amarah. Mun beunang mah beungeutna bakal katara geuneuh. Mun beurang mah para mitra. Akhirna angin peuting ngeuneng harita teh nebak ka jero imah lantaran pantot tepas muka. Ku Haji dipeuneutkeun tapi teu bisa ditulakan lantaran hujan. Da tadi didupak ku musuhna, bus ka tengah imah kasampak teh nyisaina. Keur ngaleh-leh bakat kureuwas beungeutna sepa amekan kerep. Haji Marnadi ge teu loba carita gek diuk dina kursi. Panon mencerong kana kaca lomari nu geus bolongor. Bubuk kaca awur-awuran, kapi kursi pasolengkrah gelas ngayang barang sejen abut-abutan. Nah, naon nu nyeri? Haji Marnadi najak ka pamajikanana. Teh nu karaos Kang Haji nanging reuwas abdi teh ieu jantung meuli asa coplok, panyana teh moal aya nu kitu. Syukur ari teh nu nyeri mah. Nu penting mah salamet diri, keun teu kudu guguk. Da geuning bangsat bodas buntut lain jawara kahot eta mah cacing cau. Haji Marnadi ngemplong lantaran musuhna lain garong-gerot. Ukur bangsat hanap
bangsat kotok anu kurang pangalaman buktina basa tergos ampir kabuka manehna bangun rewas. Saha kira-kira na bangsat teh nya Kangnya? Wallahu a'lam Kang kitu nyaho. Ngan munilik kana laku lampahna mah jiga-jiga lain ulian teh. Kawas-kawas batur salembur da eta geuning make ditergos sagala. Sarta bangun rewas basa rek kabuka teh. Kang Haji beuki jelas we ka urang teh seueur anu ngamusuhan. Kawas nu lobabana teh. Naon teh? Kawas nu lobabana nu teu munasabah bet loba nu nyisi kudi. Kumari geus kieu atuh Kang Haji abdi mah asa keueung geuning. Ceuk Nyi Sainah bangun hariwang lantaran asa ngalit kasusah leungit hiji jebul hiji. Nah, keun bae. Ieu mah coba ka diri akang da memang keur tiis diri. Estuning teh semplek nincak semplak katurung katutuh katinih ku kari-kari katinggang ku karimangsa. Mun dupi Kang Haji emut kana omongan si bangsat anu tadi geuning make nyabit-nyabit kana surat sawah. Akang ngadenge pisan. Si bangsat teh lain ngan sakadar menta duit tapi menta surat-surat tanah. Anak itu mah muasalah deui tang tu teh kaki tangan si Madsori jeung Majid. Palang siang nya Kang Haji. Kana kitu jigana teh muasalah deui. Tetela si Madsori licik. Teh satria rajin wani ukur ngabongohan. Keun si Aisukan marek dijorag ka imahna. Ceuk Haji Marnadi. Manehna asam kapanasan. Inget kana pasualan jeung Madsori teh. Sae kitu ge Kang Haji nanging kade sing waspada. Ulah getah sarupateun, ulah kejot borosot bisi mata kadung jagana. Sing titih rintih abdi mah hariwang bising kumaha onam. Atuh saja batik kitu upami akang bade luluasan, ngajorag musuh surat-surat tanah kudu diurus heula. Ceuk Nyi Sainah. Si Janu nya mepelingan kasalaki padahal niat nusanya mah hayang geura nyaho kana surat-surat tanah. Inah memang kitu pipikiran akang ge. Kegira urang cokotnya ngarah inah nyaho, kojengkang Ki Haji teh muka lomari. Anu kacana geus ajur malah maleumpang ge ati-atina keur bisi nincak bubuk kebeling. Sangkeus nyingkaban tumpukan pakaian gorehel aya bungkusan gede. Dibawa ka hareupeun Nyi Sainah nu masih keneh ngabaheuhai. Dina urut tadi can pindah-pindah kawas nu lungse. Gek Ki Haji diuk di dinya bray muka bungkusan teh. Ana breh eusina teh sarupaning susuratan numpuk aya welasna lamar. Tuluy dipilihan hiji-hiji dipisahkeun aya belangko tanah, aya surat perjanjian jual beli, aya ge kwitansi pembayaran jeung rea-rea deui. Sanggeus dipilih aya genep lamar nu dipisahkeun, kop dicokot deui diilikan sakali deui bari nyarita. Da ieu surat-surat nu berharga mah inah. Nulmun leungit teh matak cilaka bakal kerugian nu lain saeutik-saeutik. Teh surat tanah lemur nu dicicingan ayeuna, tah ieu belangko kebon kopi, ieu belangko balong. Ku akang teh can dihijikeun lantaran can kaburu, kuduna mah ieu teh disalamarkeun ngarah teu loba teuing, jeung deui kulantaran loba anak. Jadi pisah-pisah. Tadina ngaranna ge teu sarua, aya ngaran akang, aya ngaran indung barudak. Aya ge nu langsung ngaran Aryati, sabab ieu teh khusus keur manehna. Ngan dibejakeun kewe mun manehna geus rek rumah tangga. Ari ieu nu misah deui lantaran ngaranna beda ku akang make ngaran Suhama. Pangna kitu sabagian gede tina duit nu dipake meuli tanah, duit milik Suhama, basa manehna dikariakeun. Meunang loba ladang panyecep teh sabab babaturan jeung sobat-sobat akang pada sudagar loba nu datang harita teh. Dah kitu inah pek ilikan hiji-hiji ngarah apal. Ceuk Haji Marnadi. Percaya pisan ka Nyi Sainah saeutik teu boga rasa curiga. Malah bari nampanan surat-surat tepoknanya. Naon margina barang-barang milik Aryati jeung Suhama teu dibikeun ayeuna Kang Haji? Ari ina. Apaan barudak can dewasa can bisa nyekel barang. Mun teu dipingpin ku kolot bisi beak teu pugu, bisi katipu ku batur engkena kewe ngabejakeun mamun barudak geus galede. Ari barudak geus terangeun kana ieu surat. Can nyahoeun. Nyi Sainah ungut-ungutan ngarti jeung bunga. Dibere nyaho ngeunaan surat-surat penting hatena mah surat, tapi teu nyerikeun teuing da bisi matak jadi curiga. Inah,
Ayeuna mah wayahna bantuan beberes eta bubuk kaca sapukeun. Akang rek ngomean pantun hurujat bising aya nu asup deui. Mangga Kang, mangga. Geus kitu mah prak digawe babarengan. Memeres di tengah imah aya nyapukeun bubuk kaca meresan kursi nu pabalatak. Ari Ki Haji gedar-gedor nulakan panto darujad ditubruk bangsat. Kaayaan beuki peuting sepi jempling mata keung jangkrik reang di sarada angin leutik ngahiliwir. Nebak kana dang-daunan aroyag pating korosa. Dina kaayaan kitu Ki Haji Marnadi jeung Nyisaina karek reureuh tas bebersih. Buanana ngaharulang bakat ku capek jeung reuwas kareureuhnakeun. Tapi bubuhan Ki Haji geus loba pangalaman akhirna mah bisa nengtremkeun hate, bisa ngabobera hate pamajikan. Duluy arasup ka kamar cep cempling. Kacaturkeun isukna para mitra Haji Marnadi geus gilig rek ngajorag Mansori. Geus loba sangkaan yen moal saha deui nu kumawani asup ka imahna Iwati Mansori. Dabongan geus aya sirungna. Basa keukeuh menta urusan ngeunaan wates tea. Sanggeus bebejak ka pamajikan kenceling indit make calana komprang hideung. Baju kampret bodas disalindang sarung, make kopeah bodas teu poho nyoren bedog. Teka catur di jalana kocapkeun bae geus tepi. Harita Mansori karek turun ti imah. Make papakean paranti ka kebon baju jeung calana harideung. Ngajingjing arit didudukui cetok kop kana karinjang barang rek ngaleos. Tuluy manehanana ngucapkeun salam. Reg eureun diburuan ngajanteng bari mencerong kanu rek ngari init ngari. Atuh puguh Mansori meni ngajenghok ngajawab salam bari ngareret. Sajongjongan mah geus ngahulang lila-lila nyeh seuri karinjang dituna deui. Lah kadalah. Nuhun enggal sumping. Kumaha wartosna Ki Haji? Wartos naon ha? Puguh kami rek nanyakeun ka Andika kumaha bejana peuting teh? Di ka manakeun tergos? Cek Ki Haji langsung nanya. Da geus teu kuat ku amak. Ari ras kajadian peuting tadi. Aya naon ieu teh? Naon hubunganana peuting tadi jeung kami? Mansori bijil amarah napanon buncelik jajantung ratu. Ulah api-api Mansori, bukti geus kacekel ku aing. Bari newak bari nyangkalak we geus teu kudu ditanya deui tah ayeuna geura ngaku rek naon make los-los ka imah aing peuting-peuting ha? Ceuk Haji Marnadi bari moloto. Itu. Moalnya pangkat haji kitu peta. Lain teu beunang nuding kanu teu bener. Lain goreng miteuna deungeun. Apaan Ki Haji sok mere ajaran ka barudak, mere pepeling ka masyarakat. Magarkeun teh hirup teh kudu rantu traut sauyunan ulah rek pakia-kia. Jauhkeun sifat teu dengki jeung jahil kaniaya. Udah boga sifat sarakah, mana komo mun miteuna. Sabab miteuna bahayana arabatan maehan. Hirup kudu bener, kudu bager, kudu jujur jeung sajabana. Tapi nah hari Ki Haji kitu peta. Mawani tudang tuding kanu teu mais teu meuleum. Mana ilmu Ki Haji teh? Nangan semetu tudingan gak bisa deh. Mansori ngesek-ngesekeun. Malah bari tutunyuk tapi Haji Marnadi can leupas tina pamadegan tetep neken ka Mansori. Ya Mansori. Kami teh geus moal mikir dua kali. Moal neangan jurig teu kadeuleu sabab kari-kari maneh menta ganti rugi tina urusan sawah. Peuting tadi bet aing datang ka imah kami menta duit jeung surat-surat sawah. Mun maneh jeung kami teu aya patula patali naon-naon, kami ge moal gagabah nyarita. Moal wani tudang tuding. Ieu mah geus jelas maneh teh teu sugema ku jawaban kami ngeunaan wates sawah. Da kulantaran kitu, ayeuna pisan maneh kudu milu ka desa. Rek didakwa geus ngagarong ka imah kami. Ayo milu jeung kami ayeuna. Ai. Gunah temen nyarita teh ha? Dikira aing teh ngagugu kana pangajakanjeun. Keulanan moal ngagugu kanu kitu patut jeung tibatan milu ka desa mending ijen ngadujajaten deuleu. Cek Mansori bari singkil. Panon mureleng ka Haji Marnadi. Nyaan Mansori. Anak kitu mah nyaan sia teh geus ngabongohan ka aing ngagarong tengah peuting. Baheul ari nya mah sia hayang ngadujajaten moal burung diladenan ku aing ge. Haji Marnadi geus teu mikir panjang. Manehna langsung singkil da pugu geus panas ti imah keneh geus diminiatan rek nyangkalak Mansori. Ari Mansori kulantaran teu rumasa, manehna ge
teu asa-asa dina ngabela diri, langsung luncat kanu lega masang kuda-kuda menireket naker. Madsori harita seberut narajang ka Haji Marnadi. Kuki Haji ditakis bari malik narajang dua pereup bantrok nu ayeuna gergalungan sarua nafsuna. Rame pisan sarua para mitra katanginasanana sarua gesit. Silih babuk, silih gitik, silih tajong, silih cabok. Malah nepi ka silih dengkek, baju kalotor ku taneuh da gegerelengan kawas gelut budak. Sanggeus rada lila ngadu tanaga jeung katanginasan. Madsori rada kadeseh manehna ngagurinjal hudang cileng luncat ka tukang. Ngajewang arit nu tadi ditunda dina golodog. Nenyok kitu Ki Haji ge kecicingeun ngalugas bedog geus saya giti imah keneh. Haji Obed, punya gede wawanen sarta becus ngarubuhkeun tewek sok maju sia. Urang pada nyebek sabuk milang catu. Urang silih petik pati silih ala nyawa. Modar ge aing beuteung panasaran ngabelan ajen diri deuleu. Wah, montong loba bacot sia Madsori rasakeun ieu. Sia Ki Haji narajang ku bedogna. Di arah teh beheung musuh tapi Madsori ge teu cicingeun. Sakilat nyebetkeun arit hiu terang pakarang bantrok ngaburi cak kembang apseun. Derde tarung ragot naker. Silih sabet silih tarok ngan untung sarua tanginasna, sarua kesitna. Malah umur ge sababad da keur leutik mah babaturan ulin, ayeuna geus gede jadi patelak. Barang keragot tarung jebul anu datang leumpang gancang rurusuhan. Horeng tua kampung haja datang aya nu ngabejaan yen Haji Marnadi tarung jeung Madsori. Datang haok nyentak. Haji, Madsori. Kunaon siling teh kawas bolon, ha? Teu era ku kumis, teu era ku incu. Adon tarung di buruan, manggeus montong dituleukeun ieu teh nanaonan. Teu puguh teuing. Kawas aya kakuatan gaib surat tua kampung matak ngajenghok kadengena. Langsung nu tarung eureun leungeun nu nyekel pakarang lapes. Haji Marnadi ngajingjing bedog musuh ngajingjing arit. Panon melong katua kampung taya nu lemek taya nu nyare. Diu kabeh teu meunang kikituan bedog asukeun, arit ampikeun, ceuk tua kampung bari rotret karuduaan. Renghap Ki Haji narik napas panjang, bus bedog diasupkeun kana sarangkana. Gek diuk dina golodog Madsori teu baha arit pituna gek diuk dijiereun Ki Haji. Tua kampung nangtung dina panyaweran mencerong kanuduaan. Haji, Madsori, waena anjeun luan Garut urang lemur jadi guyur, barudak ear kabeh pada reuas, sok sieun kumaha onam. Bisi aranjeun teu nyaho tadi teh loba nu ngalalajoanan, ngan teu aya nu wani deukeut da bisi kabarerangan. Ayeuna kami salaku tua kampung nu dipikolot ku jalma salemur rek mereskeun ieu perkara. Sabab mun aya kadang warga Ciboros nu patelak kalayan teu bisa dibereskeun, kami nu erana. Kami nu wirangna. Tah kulantaran kitu, anjeun luan kudu sadar, coba kudu boga rasa tanggung jawab atuh pikeun ngamankeun lemur sorangan teh. Coba ini jawab kumaneh Madsori, marebutkeun naon ha? Panon tua kampung ngagiler ka Madsori nu keur ngeluk tungkul. Geus kitu cengkat lalaunan neuteup ka tua kampung bari ngajawab. Patua, kuring mah teu boga niat ngacaukeun lemur, teu boga niat riributan kikituan sote ngabela diri we. Sangeuk kudu pasrah sumerah ka si Haji. Kuring mah boga keneh ajen diri atuh. Ajen diri halus pisan ari boga pikiran kitu mah. Tapi kudu puguh heula naon nu dibelaan, naon nu diparebutkeun. Cikaina jauh kumaneh Haji? Boga karep kumaha ka si Madsori teh? Eta geuning make rek ngabela diri cenah, sabab boga rasa yen ajen diri diruksa ku anjeun. Panon tua kampung ngagiler ka Haji Marnadi. Bari nangkeup harigu tenang naker. Barabat Haji Marnadi cacarita ti mimiti kadatangan ku Madsori jeung Majid. Ngeunaan wates sawah. Tuluy dihubungkeun jeung kajadian peuting tadi nu akhirna nyieun putusan sorangan. Yen datang peuting-peuting teh Madsori bari jeung can puguh karuhan. Tak kitu kasang tukang nama patua, waduh salah gede atuh. Salah gede atuh lain kitu carana. Nah teu lapor ka pangurus. Nah teu bebeja ka kami. Jeung digagabah eta ngana. Gagabah ngaranna. Nuding kanu can puguh karuhan dosa kasebutna. Bakal namahan kaributan teh. Ceuk tua kampung langsung nyalahkeun Haji Marnadi. Hari patua nah jika nu mangmeunangkeun Madsori,
Jadi pangurus mah ulah sok dengdek topi, ulah ponteng kanu koneng, ulah cuet kena hidung, cek Ki Haji. Cek saha dewek dengdek topi? Pangurus mah aya di tengah-tengah, kaditunya kadinya moal mangunangkeun karucan puguh, rek dipaluluh heula pasualanana. Wah. Nah, ngalobakeun teuing gawe barina ge. Pokona mah nini leungit sapeuting kari-kari tai muning huisan, cek Haji Marnadi bari ngarilik ka Madsori. Seak beunged Madsori panas asa dihina ku musuh, cung nangtung haok nyentak. Nah, teuing sia nuding ka dewek ha? Geus bosen ngarenghap sia Haji Somet? Mana pribadi Haji nusanyana teh? Moal nya kitu peta. Alah, montong mamawakanna hajina sia. Haji ge jelema na boga hak pikeun ngabela dirina, ngajaga dirina. Ki Haji nyangangang deui. Beungeus. Wanu sahulu nya ieu teh. Tua kampung nyentak panon molotot. Atuh harita keneh para mitra. Duanana lempes, gek dariuk deui ukur silih reret bari ngadelek, silih pelong bari molotot. Yo ayeuna urang ka balai desa, urang nguruskeun jeung wajib. Hal ieu kudu gancang-gancang dibereskeun, lamun teu bakal bahaya. Haji Marnadi jeung Madsori teu baha. Duanana kapaksa nuturkeun ka tua kampung sabab mun teu ngagugu maranehanana ge bisa ngabahayakeun. Kumaha akibat namun ngabantah lantaran urang Ciboros geus pada nyaho? Yen tua kampung tindakanana tegas jeung bener, tapi bener. Mun aya nu baha sok disiksa, sarerea ge pada gigis pada miris lantaran sajabati tegas jeung galak, oge kuat data dina urut jawara. Dekat caturkeun lilana di jalan urang kocapkeun geus tepi we. Bus ka balai desa gek dariuk. Didinya aya lalaki begang saurang tuluy diutus pikeun nyusulan Haji Bakri, kulisi, kubu jeung sabaraha urang tokoh di masyarakat. Teu kungsi lila sarerea kumpul ngariung di balai desa. Rek nyawalakeun urusan Madsori jeung Haji Marnadi. Nu harita geus lila ngadaguan hayang aya putusan utangtu. Alhamdulillah sadayana parantos kempel. Tayena bade langsung nu dipedar. Kusim kuring nyaeta perkawis pawedar pahamna antawis Madsori sareng Haji Marnadi. Kieu lalakonna teh. Cek tua kampung bari harita ngajelaskeun. Kasang tukangna pangna yariungan eta. Kulisi jeung kubu ngabandungan kalayan daria sanggeus rengse numer katerangan paku sasauran. Harita pakubu muka biantara. Mun gitu carana mah masalah aya dua atuh kahiji ngeunaan wates nu jadi bahan rebutan. Kaduana ngeunaan bangsat nu unggah ka Haji Marnadi. Duanana sarua pentingna nu tangtu aya patula patalina pikeun ngarengsekeun kudu dibalikeun. Ulah waka nguruskeun wates mending paluruh heula ngeunaan bangsat nanya eta teh Madsori atawa lain. Lain abdi Pak, cek Madsori. Cicing heula daen wajib. Mane mah tinggal ngajawab mun ditanya, tinggal milampah lamun dititah. Paku tetep ayem. Mangga tuh. Kudu maserakeun ka Paku nang ieu teh perkara engal-engal rengsekeun lah. Teu narima disangka ngabangsat ku Haji Marnadi. Oh, geus cicing. Jep Madsori jempe nu sejen pating rarenghap. Haji Marnadi kekerot nahan amarah hayang geura beunang manusana, hayang geura ngabuktikeun nu jahatna. Mang Haji pukul sabaraha datang na bangsa teh. Paku mariksa ka Ki Haji. Kutuju bada isa pakubu. Sabaraha urang. Saurang make tergos. Coba sebutkeun tanda-tandana naon bae nu inget. Derak-dak Haji Marnadi nataan tanda-tandana di antarana bae awak jangkung badan. Make tergos, make baju sing sarwa hideung ngomong semu eungap. Panon bolotot buukna jabring. Aya nu akur jeung pangawa jeung ciri-ciri nu aya di Madsori. Aya pangawakan sarua buuk jabrig mata bolotot. Tapi dewek teu rumasa. Madsori nimrung. Cicing lanan kaya ditanya sok jawab kumane Madsori. Pukul 7 aya di mana maneh? Pakowi mencerong ka Madsori. Dirompok, saksina pun bojo sareng Majid. Citeang pamajikan Madsori sakalian jeung Majid. Paku kasalah saurang celengkeung anu nemalat. Abdi mah ieu dieu soreng Majid. Ngahaja diteang ku tua kampung pikeun saksi, syukur kari pamajikanana. Jung nangtung leos saurang init nyusulan pamajikan Madsori. Tekung silila geus datang gek diuk meuni sepak reuwaseun.
Dumeh tegugur teu angin bet di ala ka balai desa. Tah geuning aya bicik ke kuring minta keterangan. Hari pukul 7 sore wanci Isa Majori aya di mana? Pakuwu langsung nanya. Aya di rorompok juragan. Sade saksi lanu aya harita. Jang Majid ngajak ngobor bangkong kawitna mangan teu di cecios da bapana budak nyeri waos. Ya anjid, Pakuwu ngareret ka Majid. Terus pisan gitu Pak. Wah, tangtuna ge sebadami tuluan mah sabab balada kene si Majid moal burung saha teh pamajikan moal burung sailon. Teu percaya kuring mah Haji Marnadi rada keheuleun. Kekelanan ulah gagabah kitu ngomong teh Ki Haji. Coba sanu bisa dipenta keterangan ti pihak Kang Haji. Sanu nyaksian cek Pakuwu bari mencerong ka Haji Marnadi. Tuh ya saksina mah iwati kuring we jeung pamajikan tapi da moal salah deui pasti si Majori nu ngabangsa teh. Teu bisa kitu Ki Haji. Kudu aya saksi nu bisa dipenta keterangan. Jeung di ka Mang Haji bisa wae nyarita kitu tapi mana buktina? Mang Haji Marnadi ngahulang. Susah rek ngajawab. Lantaran teu boga bukti jeung saksi katurug-turug jenisna teu ngaku atuh beuki suah we nuduhna teh. Wah, geus puguh Haji mah teh purami tenah. Majori geus teu sabar hayang geura putus. Harita Pakuwu jeung kulisi katutua kampung Badami nyawalakeun urusan eta. Sabada ngajukeun pamanggihna masing-masing putusan ditangtukeun yen Majori teu salah. Ieu Mang Hajinya kitu deui ka para saksi nu hadir. Ngeunaan tuduhan Haji Marnadi teu beneran, hartina mah Majori teu salah. Jadi ayeuna mah kudu mariksa teh ngeunaan wates teh sabab eta teh jadi dadasar kacurigaan pikeun Haji Marnadi. Kitu ceuk Pakuwu. Nuhun Pakuwu da abdi leres di rumaos, ceuk Majori. Nya geus teu kudu diomongkeun deui. Daina coba Haji Bakri kapayun, urang mapai laratan ngeunaan jual beli sawah teh. Sor Haji Bakri kahareup ari Haji Marnadi kekerot nahan amarah. Lantaran teu hasil nyangkalak Majori dabungan Ki Haji teh teu boga saksi jeung bukti. Satuluyna der para mitra ngayakeun papariksaan. Jeung babadamian ngayakeun babala gempagan ngeunaan wates sawah nu digugat ku Majid. Putusan poe eta keneh rek diayakeun pangukuran, bring sarerea ka sawah nu dimaksud malah mah pamajikan Majori ge milu sakalian. Di jalan teu dicatur kocopkeun geus tepi we. Teu loba catur perak diukur sakumaha ceuk perjanjian teh. Ari pek teh tanah mah bener sakitu akur jeung dina letter C luyu jeung dina buku gede. Tapi Majid jeung Majori can sugema tuluy menta dibuktikeun. Sawah nu tapal wates jeung milih Haji Marnadi diukur kabeh. Ari pek teh nyaan eueuh 20 bata kurang saeutik leng sarerea ngaharulang mikiran tanah sakitu. Tuh nya cekenge tanah uing eueuh 20 bata. Moal salah deui tang tu kabaud ku Haji Marnadi, ceuk Majid. Kelanan. Kelanan Jid ulah wakarusu teuing keke. Cingcing cokot belangko nu maneh Jid? Ceuk Pakuwu leos Haji Majid ini leumpang gancang setengah lumpat hayang buru-buru tepi. Ari nu keur ngukur nyuahan heula di saung bari ngadagoan Majid. Haji Marnadi teu patanya jeung Majori malah silih delekat. Silih polototan kawas nu ngunek-ngunek. Ekung silih torojol Majid datang mani ngoprot kes ku kesang. Mawa kertas lemar si horeng teh belangko tanah. Song dibikeun ka Pakuwu tuluy dipariksa diakurkeun jeung buku gede. Ari breh teh aya pasalia dina angka dihitung-hitung teh memang tanahna kira-kira 20 bataeun anu teu akur. Tuluy dipaluruh tina asalna ti si anu ka anu dijualna. Dipapai kalayan apik nurutkeun dina buku mah anger sakitu tapi naha dina belangko nu dicekel ku Majid bet eueuh. Si kuring ngilikan, ceuk kulisi belangko dicokot tuluy ditelak-telak di lalina ker. Kulisi kerung ret ka Majid tuluy melong deui kana belangkona. Kumaha Pak Ici, ceuk Pakuwu, ieu tulisan jiga-jiga geus anu ngarobah ieu. Mangsina ampir saruangan dina cara nulisna beda jeung aya tapak ngupus. Ceuk kulisi bari nemongkeun belangko. Tuluy pada ngilikan sarerea sapamanggih pada nganyakeun kana pamanggih kulisi. Atuh meni ngarahuh Pakuwu ret ka Majid. Jid, ieu belangko teu sah tangtu aya nu ngarobah ieu. Cing jawab nu jujur, saha nu kumaha ngarobah ieu angka? Da teu abdi mah teu ngaganti. Majid rada reuwas.
Kaciri beungeutna sepak leungeun ngeleper atuh Haji Marnadi teh asa aya jalan. Pok dinyarita tanda snaker. Sidik pisan si Majid jeung si Mansori teh rek nipu ka kuring teh. Buktina kitu tah si Nurus Tunjung teh sia bari ngancunan panonna molotot kekelanan Ki Haji. Ulah rusuh Mang Haji, ulah rengsekeun, cing jawab deui ye. Nu bener jieu sanu ngarobah ieu angka. Pakuwu nanya sakali deui. Majid tetep teu nemalan kalah ka ngeluk tungkul. Hari kitu nama jelas si Majid kumaha ngarobah angka. Kurang laporkeun ka kacamatan tuman, bahaya ieu ye. Sabaja ngalanggar peraturan pemerintah ieu. Polisi ujug-ujug amak we jiga nu ngewak ka Majid. Keke Pak Ici ulah waka heuras, urang rengsekeun ku cara musyawarah. Jeung dia pancan jelas anu salahna, karek sangkaan hungkul ieu teh. Tapi mun teu ngaku laporkeun ka kacamatan. Majid reuwas ngadengi kitu Mansori sepak. Lantaran mun Majid dibawa ka kacamatan manehna ge bakal kabaud. Tapi keloba carita ngahep-hep bari neureuyan cidu. Majid para mitra perang sabil beungeutna pias diukna asa teu napak. Lila-lila ngarasa keung sok sieun dibawa kacamatan. Tungtung nama pok ngajawab bani ngageter. Para mitra sadaya, Majid harita ngeleper tuluy nyarita. Pakuwo, ampun, abdi mah rumaos selepat. Saha nu ngarobah angka nina balangko. Abdi temana harosos terus tungku. Tuh. Danya tuh Haji Marnadi teu sirikna sura. Naon maksudna kikitu anjing? Pakuwo bingung hanya lu ngadangu kitu. Manghanyakalkeun kanu geus kumaha nyieun patah salah nu ngalanggar hukum. Mau selepat Pakuwu Majid ukur ngomong kitu. Jep sararea jempe Pakuwu ungut-ungutan ari Haji Marnadi manidanga. Dina hatena ngucapkeun alhamdulillah sabab bebas tina tuduhan geus aya di pihak nu meunang. Putusanana kumaha Pakuwu? Cek tua kampung. Ai putusanna mah jual beli antara Haji Bakri jeung Haji Marnadi sah. Majid jeung Mansori taya hak pikeun ngagugat. Malah Majid jeung Mansori kudu balitungan jeung wajib sabab geus kumawani ngarobah administrasi nagara. Gabag Majid jeung Mansori ngarenjag reuwas nu taya papadan. Aya bebas tina tuduhan ngabangsat kajiret ku tuduhan palanggaran. Jabati duduh rek nipu ka Haji Marnadi kalayan direncanakeun nu rapih jeung taliti. Pakuwu, abdi mah nyuhunkeun kawijaksanaan we da teu gaduhun maksud nipu wantun sote mantuan Majid. Cek Mansori wayahna kudu nanggung resiko. Majid jeung Mansori kudu init ka kacamatan sabab itu berat masalahna teh. Aduh. Pakuwu nari abdi diberatkeun. Ari Ki Haji teu komo Haji mah geus kumaha dimitnah kanu teu tua teu dosa. Cek Mansori ngarasa dirugikeun, dume Haji Marnadi bebas tina tuduhan. Pak Haji mah teu niat nipu wani nuduh teh dume aya pasana, kukuring ge kaharti tangtu moal yang anjurig teu kadeuleu. Memeh nuding kanu sejen bakal curiga heula kanu aya patula patalina. Malah anak ieu mah bawa nya nu datang peuting teh anjeun. Aduh, tobat Pakuwu, henteu teu rumasa demi Allah demi Rasulullah, henteu teu rumasa. Mansori teu sirikna ceurik balilihan. Da nya para mitra teu rumasa ngajorag peuting eta. Nya geus atulah. Kumaha nu mariksa we engke da aya anu wajibna. Pakuwu abdi mah moal sakali-kali deui mantuan nu rek nipu teh. Kieu karasana katudingan malulu. Jika ini abdi manyuhunkeun sipi walasna di Pakuwu we sawios lah abdi mah bade nebus. Kuartos we asa ulah dicanak ka kacamatan. Isin abdi teh isin. Para mitra sadaya. Atas kamu jeung CF. Para mitra dugi ka dieu wilujeng kantun ka sadayana mangga promios.